Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawah Allah bila mana ayat anu salah jawab minimal anu sami atanapi anu lami sae sakitu sabian sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa syafi'ana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bayan wal hadirun wal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu udu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi asratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya wa lam yatlubuhu. Wa qala itu fi hadis ukhra man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Al hadis. Wa qala ba'dul ulama id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awwalan aya'lamu
Al-Mukarram jajaran para alim ulama, para syekhuna, guru urang sadayana anu saged anu tepi anu kupripados sangat dipihormat oge anu mudah-mudahan salamina aya dina jaringan abingan Allah taala kalagipun ku rahmatna Allah. Amin. Oke, wabil khusus Kapolresana Al-Mukarram Sayyiduna aku dilebatkan Ahlul Bait Al-Habib anu parados jasa hadir di majelis Al-Habib Nur Gadi salah sawios lungsuran durian anu kurang sadaya anu kedah dimumuleh kedah dihormat anu samestina kumaha sakitu mudah-mudahan ku hadirna di majelis dan di majelis tambah-tambah keberkahan, tambah-tambah barokah, tambah-tambah kasayang, tambah-tambah keiman takwa terhadap Gusti Allah, tambah-tambah kurang hidayah di Allah taala jeung pitulung di Allah taala kaulan sadaya anu kuring sangat dihormat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah. Oke tilam kasadayana bapak-bapak dan ibu-ibu para pemuda-pemudi anu hadir ka majelis oge anu teu acan sempat hadir ka majelis anu kuring sangat dihormat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina saat anu ayeuna kuring bade kabahas salah sawios pihatur Nabi dua perkara nyaeta jalmi anu bakal menang karugian ke dina poe kiamah anu kalintang bangetna anu kalintang rugina. Dua jalmi anu bakal hanjakal ke dina poe kiamah kalawan teu kenging ridho Gusti. Dua jalmi anu moal menang ridho Gusti ke dina poe kiamah peda nyaeta keur hirup di alam dunya teu kungsi ngemutan karena suatu kewajiban diri pribadina. Kudu sakitu insyaallah kalaban mudah-mudahan jadi wasilah urang sadaya urang introspeksi diri pribadi nyaeta marehabilitasi badan sakujur orang sadayana sebab cek sebagian keterangan patunat bihu li anfusikum koreksilah diri pribadi orang sadaya bilih mah isi ayat salah sayos lengkah anu teu fungsi nyaeta akur dina aturan agama urang sadaya khususna agamis bilih mah kepat urang teu sami jeung aturan karata urang bilih teu sami jeung aturan lisan urang bilih teu sami jeung parentahan Allah jeung Rasulna behdena urang koreksi bisi ayat perkara non bae anu matak madarat kana diri pribadi naon margina sabab lamun teu kitu paur kadituna ke bakal rugi ka bina-bina dina poe kiamat. Sabab sebagian keterangan hadis Rasul nyaeta al-waro ari waro eta sayyidul a'mali dijadikeun gustina amal. Berarti urang diajar api. Jadi waro teh eta dilebetkeun gustina lamun urang ibadah tanpa waro lamun urang ngajalankeun
suatu kewajiban tanpa fardhu, bahkan cek sebagian keterangan tanpa ilmu tambah udah nama tambah barokah, tambah ilmu tambah manfaat, tambah ilmu tambah ketakwaan terhadap Gusti, tambah ilmu tambah kasayanana insyaallah begitu kakara lebetkeun nyaeta urang bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat. Tak kembali sakitu yuk urang emutan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana hadisna insyaallah Warrahu Ibnu Asakir bin Ibnu Anas, ya diriwayatkan di Ibnu Sakir. Sebagian nyata kata fiti amin an Anasi ti Anas. Dawuh Nabi man asyaddan nas pam banget nak jalmi hasrotan rugina eta jalmi yaumal kiamati dina poe kiamat nyaeta rajulun hiji lalaki, rajulun hiji lalaki amkanahu anu ibkan ieu rajul tolabul ilmi nyuprih ilmu, tolab ilmu, neangan ilmu pintunya di alam dunia walam yaqlubuhu ngan hanjakal ieu jalmi ieu rajul geuning seueur mah waktos, seueur mah nyaeta kasempatan, seueur mah keur tolabul ilmi geuning anu bakal rugi ka bina-bina engke dina poe kiamat teh jalma teu bungsi nyuprih ilmu walaupun eta waktu aya keur nyuprih ilmu. Jadi jalma anu rugi, jalma anu cilaka, jalma anu bakal menang kahanjakalan engke dina poe kiamat, jalmi keur di alam dunya waktu mah aya, kasempatan mah aya, keur naon tolabul ilmi keur tolab ilmu, ngan hajakan eta jalmi teu dipake tolab ilmu, ngan hajakal eta waktu teu dipake tolabul ilmi. Ta eta jalma anu bakal menang banget kabina-bina nyaeta karugian dina poe kiamat. Ece cenah hayu ayeuna waktosna para tasuping nyaeta urang panosan biasana nyaeta di malam Jumat majlis al-mujadid sok ngayakeun panosan hayu urang sasangan urang tolabul ilmi sok sieun teh atuh teteh abdi teh aya kapamengan nu meh ieu can eta putra nyaeta teu acan di pasihan Tuhan. Ieu teh eta Pak Ketua nyampur kasaha jangan yuk kalau yang ayeuna tos waktos gitu eta jangan entra teh mahal we cenah Mang Tipayu sore Mang Tipayu teh geuning kana sare ta eta teh ciri-ciri jalma anu bakal menang karugian. Bahkan asyadun nas artina banget na jalma menang karugian dina poe kiamat jalma anu aya waktu aya jalma kasempatan nyaeta tapi naha teu dipake tolabul ilmi. Naha cenah wajib-wajib teh eta tolabul ilmi nya katana. Dawuh Nabi dihaturkeun tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ari nyupri ilmu teh tolak ilmu eta hukumna wajib. Ari hukum wajib nyaeta tos terang bila mana dipidamal menang ganjaran ditinggalkeun kenging siksaan. Diganjar pedah dipidamal disiksa pedah ditinggalkeun. Ta eta jalma power
Bila mana aya waktu teu pake tolabul ilmi, bila mana aya kesempatan tapi teu dipake tolabul ilmi, tah eta paur engke dina poe kiamat bakal ngeunang karugian. Eta abi ngaroskeun kan ayeuna ulang naon cabe kumaha ayeuna hasilna ya alhamdulillah. Kamari masae kan ayeuna abon ayeuna mah alhamdulillah kana jakal cabena atau sehe bujang-bujang kamari aya anu nyarios abdi mah cenah syariat tadi wadana sekian tapi karena hasil tubuh nama rugi eta di alam dunia bila mana rugi bungan teu sing kira-kira urang buka sape urang bila mana menang karugian urang bungan teu tapi di dunia mah bisa diusahakeun sugan da ayeuna atuh urang teh mohon gitu ya Allah begitu masih keneh aya kasempatan keur ngajalan deui syariat kasab hani mata asukan we atuh cenah teh kita lain lah ayeuna urang sabatos tukang tadi rugi ka bina-binanya dina naon bae aya sarga nyata saya urang barangna saya atuh da kabagian keneh teu kabagian keneh mohon dina kasar anu disebutkeun menang karugi bujang-bujang untung rubah naon kitu untung nu mah rugi tapi masih kene bisa urang sadaya biasa diusahakeun aya waktu gitu yang kira-kira kasadayana ibu-ibu lamun ke di akhirat bisa kitu mah terbiasa ke di akhirat sugan ya Allah. Naon sababna geuning jalmaan teu ngemutan kana tolabul ilmi dek lalaki dek istri bade anu sepuh bade anu anom bila mana aya kasempatan aya waktu anu salse teu dipake nyupri ilmu paur eta teh asyadun nasi hasratan yaumal ya banget kabina-bina nyaeta jalmi menang karugian ke dina poe kiamat pedah aya waktu hartina waktu anu salse waktu anu aya waktu urang anu teu dianggo karah urang contohna ayeuna bakitu daripada tolabul ilmi pan urang mah kadang-kadang dieu keneh nonton ti TV mohon kitu ibu pasok kitu alhamdulillah cenah doa cenah abdi mah ayeuna mah alhamdulillah sedia malam Jumat tara Lampung setiap dinten Jumat tara kalila pangaosan bahkan sasihan dina dinten Sabtu sok ngayakeun kegiatan angkat nyaeta ka hiji majelis asa kitu Bu asa alhamdulillah diusahakeun urang sadaya dan urang agar sibuk sabab eta teh suatu kewajiban urang nyupri ilmu lamun teu kitu paur ancaman dari Gusti Allah kita bakal meunang karugian ke dina poe kiamat rugi atuh menayung lah urang sasarna tapi dalam catatan kade seginga nyupri ilmu teu kakantun ngan hanjakal naon margina sok hanjakal jeung hanjakal kadang-kadang ayeuna cek sebagian keterangan bakal sumping dina akhir zaman 73 golongan kabehanana eta teu salamet bakal asup kana neraka kate padahal eta teh tolabul ilmi kan getol mohon getol mah getol naha teu becilaka naha teu salamet naha teu asup ka surga
Sahabat naraskeun ya Rasulullah, mana anu bakal salamet nyaeta anu bakal salamet sagolongan. Jawab Rasul, ma ana alaihi wa ashabihi. Nyaeta anu bakal salamet mah nyaeta jalma anu turut ka Rasulullah, anu turut ka kami jeung turut ka sahabat kan. Tak eta anu bakal salah. Tapi naha atuh dina zaman kiwari lain mukul ayeuna bahkan anu waktu anu parantos kalangkung seueur pisan nyaeta jalma ngaku Islam mah Islam, iman mah iman, naha wani-wani ngupurkeun ka sahabatna Nabi. Ngupurkeun ka sahabat Nabi. Padahal mah eta teh salatna sok nyangarepak ulul sami menghadap ka Allah. Al-Qur'anna dia hadisna oge san. Tapi nah baca ngupurkeun ka sahabat. Mana urang kudu hati-hati tolabul ilmi teh kudu ka mana atuh kira-kira anu bakal nyelametkeun dunya jeung akhirat. Berarti kade bisi orang salah calik, kade orang bisi salah orang tolabul ilmi, atau orang kade bisi orang salah wadah. Ngartos Bu. Salah wadah. Mana cenah anu 73 golongan teh? Anu 73 golongan atau sadayana partos apal terang nyata pusatna dina 8 golongan. 8 golongan. Hiji nyata disebutkeun golongan Syiah. Naon cenah Bu? Syiah. Kadua Khawarij. Katilu Mu'tazilah. Kaopat Murji'ah. Kalima kalimat teh Najariyah. Kagenap Jabariyah. Katujuh Mujassimah atau Musabbihah. Kadalapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cek sebagian hadis anu sahih anu bakal salamet teh nyaeta Ahlus Sunnati wal Jamaah. Anu maksudna Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu anu dikarepkeun di dieu mah nyaeta al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Artina anu dijadikeun Imam Asy'ari anu didukung ku Imam Maturidi. Lamun keluar eta tawakkul anu kasuhun paur mama badengangkeun mah lamun keluar di Imam Asy'ari paur nu kitu teh ngaku mah Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi lamun menurut aturan itu tos keluar di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan bahkan ayeuna mah aya nyaeta ngaleungitkeun madhab anu opat. Mana teh madhab anu opat? Jadi Imam Maliki, kedua Imam Syafi'i, ketiga Imam Hambali, keempat Imam Hanafi. Tak eta power. Bahkan ayeuna aya golongan hayang ngaleungitkeun mazhab Imam Syafi'i. Pujang-pujang urang anu bodoh. Urang mah ayeuna contohna datang lagi urang paneuri mohon Bu kapungkur nyaeta Imam Ghazali anu katalar 300.000 hadis bahkan ijma artena angkat guru ka saha Imam Syafi'i. Nah ari urang diwani-wani hayang ngaleungitkeun nyaeta mazhab Imam Syafi'i. Ade mana kade kalau ilmu teh urang kudu apik sabab apik dilibatkeun nyaeta gustina amal. Jadi diancam kayak banget kabina-bina jalmi karugian dina poe kiamat pedah aya waktu, pedah aya kesempatan, pedah aya urang naon gitu
kesalsean tapi eta waktu kesalsean enak kesempatan teu dipake tolabul yang ditah saurabi mancana lu cai lo bari saya bu lu cai teu ente lu ini aya detakeun dirinya dan teku buku montir sehoreng lalai kapipir suka teh tukul kerdikir sehoreng asan ada tapi itu ada teh mante sangkal teh kahartos teh naon kahartos sana kahartos teh gitu nya jadi jika sadayana ima kasadayana gitu. Mudah-mudahan urang sadaya ulah keluar tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, nih mana di antawisna aya salah sawias golongan teh nyata khawari. Golongan khawari. Di golongan khawari mah nyaeta anu ngapirkeun ngukurkeun nyata kasahabat bahkan sami si oke gitu ngukur ke kasahabat kari mutajilah tepati beda gitu kadenya kade itu bahkan ayat salah sawios golongan disebutkan mujazimah atau musabbihah ada golongan mujazimah atau musabbihah saha nyata anu ngaranna teh Ibnu Taimiyah anu di mana anu dietakeun dituluykeun eta ku Muhammad bin Abdul Wahab itu aturan-aturan nyaeta mujassimah aturan-aturan musabbihah artina gagisikeun ka Gusti Allah surmarana Allah teh nyaeta naon deungeunna Allah teh nyaeta naon kanu sampean itu cek saha cek nyaeta golongan mujassimah musabbihah kitu mana kade teu sarua jeung urang da urang mah aya kalimat naon mukhalafatul lil hawa da laisa kamislihi syai'un kade kitu nah urang kudu api ieu mah kasadayana we kudu api urang itu mudah-mudahan orang sadaya ulah kalebatkeun jalma-jalma anu meunang karugian ke dina poe kiamat pedah ayeuna urang keur ngajalankeun talabul ilmi gitu naon margina sabab urang ibadah kudu make ilmu. Jadi ilmu salah salios alat agar naon agar ngahasilkan salah salios perkara. Segala rupiah kudu ngago alat. Macul alatna naon? Bacul piraku kudu bari. Mohon lamun hari ku bacul sanes. Nya ku ari. Lamun urang dagang kunaon? Modal mohon. Udah siapkan berarti tah eta oge segala perkara pasti aya alat ari ibadah kunaon ya tah kuwi ari ilmu tuh dudu ngabubrak sugan urang langsung ngabubrak ngalambungan ilmu nya eta langsung biasa jawab Gusti Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wallahu ari Gusti Allah eta akhrajakum parantos ngaluarkeun kum kaadaan min butuni tina patuangan ummahatikum ibu anjeun sadaya la ta'lamuna syai'an kalam teu terang di naon jadi ibu urang teh kaluar teh tina naon Bu tina ibu tina naon kaluar teh tina batu atau tina kain
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi kalau ada orang teh tina iya. Selain tina belah batu sanes itu bari orang lata lamun saya kalau orang teh terang di naon gitu. Jadi orang teh nyontoh baik Rasulullah. Nama apa ayeuna contohna cek sebagian dina dina tafsir Yasin mah kitu. Muhammad teh nyata di mana sekolah teu fungsi sekolah. Teu fungsi nyata dina kasarman teu fungsi ka madrasah. Ngan sing ilmu urang waktos dinaokeun dilahirkeun jeung junjungan bahkan dibelek usaha. Dibelekna eta kusaha kumalain manehna teh dibelek diresian kunaon ku ilmu sareng hikmah mohon itu orang mah ngalampungan ya dipinuhan orang mah nyaeta ku kabodohan kapiheulaan urang nya lamun teu urang diajar berarti urang teh paur ka dituna rasa rek nyontok ka Rasulullah urang rek nuturkeun Rasulullah urang hayang seperti Rasulullah dina ibadahna aipek teh urang modalna atawa urang alatna kira artina teu gaduh ieu kira-kira bakal biasa urang nontonna mal teh asa naon sababna apa teh aya alatna dek nurutan Rasul teh atuh hartina cek sebagian keterangan ulama mah ngarap-ngarap nyata perkara anu jauh bihasilkeun nah tak kitu kade urang mana kereuyeun we pagatua capek we cenah abdi teh capek sahan teh capek dagunganna di alam dunya naon sabab eta teh kusorangan keneh kusorangan sabab aya kahayang ada kahayang ngalakungan pagawean pasti setiap pagawean pasti orang bakal capek kunjung-kunjung digawe ge kadang-kadang capek besok dunia sare tuh capek cari kue hukum terus ribu kemudian 2 jam 3 jam cari terus capek tapi capek iya pusat nya komo anu tidak kan kade udah jadi suatu alasan kan gitu orang banyak bila mana aya kesempatan buru-buru bisi cilakan ke di akhir rugi dunia mah bisa keneh aya suatu harapan bakal menang kaur tapi engke di akhirat mah paur rugina ge salawasna salamina paur kan cilakan gitu kada nanti senyum asal di mana orang dari mana ada bakal kamu kade berarti kade pegat kasadayana jamaah urang teh kudu bisa ngajaga dengan riksa terutami lisan urang. Saab lisan urang mah kadang-kadang urang mah nya osok ka ditu ka dieu we, osok ka ditu ka dieu lisan urang dina cariosa. Urang tiasa ngajaga jeung ari cek sebagian keterangan nyaeta lisan urang teh lamun mampu ngajaga jeung riksa itu bakal dianti-anti nyaeta usaha ku surgana Gusti nyata wahafidil lisan anu ngajaga lisan urang jaga gitu. Pengen cek katarangan jalma anu bakal salamet teh jalma anu jempek hartina ante nyarios terkecuali nyarosna anu sae teh. Tapi lamun urang teh kitu mah paur bakal silakan engke meunang kabagian di poe ya kiamat. Ibu baktos pada jam 10 sakia we bios. Bios Bu. Ibu maghrib. Dan kade asadayana tadi ikhlas berusaha panjang teuing jadi teh ikhlas lebih ceramah ulah panjang teuing yang capek dan cangkeun. Jadi bercangkel cari naonnya remangga. Mohon bari-barang tuan mana nu kadua eta jalma anu bakal banget
eta engke karugian di akhirat jalma saha tadi dia sing hati-hati. Ieu mah berarti diantawisna ka abdi. Abdi KTP. Kasaha deui ka abdi supina. Kasaha kajengan, ka ustad, ka kiai, naha nyaeta jalma anu banget karugianana menanggung karugian ke dina poe kiamat teh nyaeta jalma allama ilman artina jalma nu sok ngawurukan nu paling maksudna ilman nyaeta ngawurukan eta jalma teh kana ilmu sok ngawuru ilmu sok mapatahan kana jalan ka saya sok nyare kana jalan ka kawana amal ma'ruf nahi mungkar nyare kade kita urang kudu sae tak urang nyare urang perkara anu Allah eta teh mapatahan kunaon ku ilmu tapi mana cenah anu bakal menang karugian ke dina poe kiamat teh mana cenah nyaeta jalma geus ngawurukan jalma alim ulama ajengan kiai ustad aceh tah anu bakal cilaka mana nyaeta jalma anu boga ilmu diurungkeun tapi ka ditu mah pansapang mangka ngalap mangpang nyaeta ti itu rajul kitu nya bihi kalawan ilmu nah rajul saha manjal sami anu nguping eta jalma karena kitu ilmu minhu teh eta rajul teh eta ulama teh eta kiai teh eta ajengan teh eta santri teh eta ustad teh eta aceh nguping di alam pampa tapi kadituna dunahu hanjakal kabina-bina eta sapertos ditataan we tapi teu bisa ngagara bari henteu ngamangpaatkeun ku diri pribadina eta alim ulama henteu bisa nyaeta dirapkeun ku dirina usaha ku kiai ku ajengan nyaeta ku ustad ku aceh jeung anu sanesna gitu. Tapi ari kiai makan urang mustahil berada tengah manfaatkeun teh di pigawe pan dengan kade sehingga wailun ari neraka wae eta li ummati pikeun umat kami saur nabi itu jadi neraka wae teh pikeun umat kami saur nabi saha atuh eta teh anu ngesianana min ulama isui nyaeta satengah ti pirang-pirang ulama anu ararawo miwarang mah miwarang tapi henteu digarap ku manehna tah eta teh cilaka kene cilaka sedangkan ke urang di akhirat mah menang karugian teh eueuh deui pi tempateunana disebutkeun naon neraka cek sebagian katarangan punten kasadara emutan anak sanyanyana narobung ariseun arajeun hadihi an ieu eta juz'un min sab'ina juz'an salah sahiji juz tina 70 pirang-pirang juz min nari jahannam tina neraka jahanam cangka hartos anu kitu cangka hartos dan kitu wana rokom jeung ariseun arajeun hadihi anu ieu nu aya di alam dunya anu ieu di alam dunya Pak RT nya nakseun padahal eta teh pau lamun aya nanti etakeun pan cobian kana kulit bakal kumaha Pak panas bahasa anu ieu padahal mah eta teh seuneun nu di alam dunya nyaeta qad tufi'at sabi'ina marratan nyaeta geus dipareumah 70 kali di akhirat geus dipareumah eta 70
70 kali balikan geus diparima. Summa ukhrijat tuluy dikaluarkeun eta seuneu tina neraka jahanam nyaeta ila dunya ka alam dunya. Padahal mah eta teh geus diparima 70 kali balikan nyaeta kakara dikaluarkeun nyaeta ka alam dunya. Eta cacakan geus diparima di akhirat dina neraka nyaeta 70 balikan tapi kada subhanallah nyebutan bakat kunaon eta. Padahal mah eta teh panas eta teh seuneu alam dunya teh panasnya. Padahal mah eta teh tos diparima 70 kali balik. Kumaha lamun teu diparima kira-kira. Cek sebagian keterangan eta lamun eta neraka jahanam aya belenggu eta belenggu disimpan dina gunung anu aya di alam dunya. Pasti kan itu bakal hancur eta cing kira-kira belenggu disimpan di luhur gunung eta gunung bakal eta belenggu di neraka kira-kira geus teu kabayang eta cing mana kade urang teh emutan jeung emutan sedang kete urang teh teu aya suatu kesempatan nurutin ka Gusti Allah nyaeta pengajian aya paribaos urang ceulik kaluar si mata hayang balik ka alam dunya ada ibadah teu tiasa nana ayeuna emutan itu padahal mah anu di alam dunya teh eta seuneu teh atos dipareuman eta atas dipareuman 70 kali balikan aya salah si hadis lamun sanyana hiji jalmi min ahli nari tina ahli neraka ukhriju dikaluarkeun wa kaditu waturi jeung dialungkeun ila jaufi nari dunya kana seuneu alam dunya aya hiji jalmi ahli neraka. Ahli neraka teh nyaeta dikaluarkeun tina narakana dikaluarkeun tina neraka dialungkeun kana jero seuneu anu aya di alam dunya. Eta seuneu alam dunya teh sakitu umpalan nana hartina kacidah eta jalma lana matang tu bakal sare. Eta teh bakal pihak dina eta seuneu alam dunya. Seuneu alam dunya. Sabaraha sabiina sanatan 70.000 tahun 70 tahun 70 tahun sare bakalan eta teh dina seuneu dunya ahli neraka dialungkeun kana seuneu dunya bakal sare ieu teh min ajanibi ila janibi ukhra kalawan eta cek sebagian keterangan mah bakal eta moal naon layak liku hardina henteu malik eta jalma teu malik tina gigir kana gigir anu seje sabaraha taun 70 kunaon min kamalil istirahati bakat ku nikmat sampurnana kira-kira dalam dunia baik pasien dalam dunia dah ku ahli neraka pada teu panas tibra nya ci kira-kira ibu kabayangan teh ibu kabayangan teh dan teu kabayangkeun ku panasna eta seuneu neraka padahal mah eta seuneu alam dunia teh kacida panasna cek urang mah nya tapi ku ahli neraka mah nikmat sampurna istirahat balik oge nyanyi oge tapi ka 70 tahun. Ya Allah, kumaha eta panasna. Gunung wae kan. Hancur. Kunaon? Ku panas. Lamun cek sebagian keterangan lamun eta sapertos haseupna bocor ka alam dunya nya eta naon haseupna kabehana mulai bodas gitu. Bakat kunaon? Panas atuh ku hasilna kira-kira ya tuh baru namanya nah berarti nyuhunkeun nyata urang mah sok aduh rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar
wakina ada itu Bu. Kartos Bu, Ibu ayah tanya obon tuh mending kagak loler capek mending capek ke menang karugian mending capek ayeuna abdi mapan sok itu terus Pak Ucu dia abdi mah ayeuna alih capek ke alih capek gitu atau dek kumaha paduran teh dek terus leuwih deui tadi nyata lamun urang anu bakal salamat asup ka surga bakal salamat anu 70 golongan teh sakabehna teh 73 golongan ya bakal cilaka asup ka neraka ahli neraka tapi satu golongan hiji golongan anu bakal salah mana anu bakal selamat nyata anu turut ka kanjeng Nabi anjeun anu turut ka sahabat kanjeng Nabi ayeuna kira-kira aya hiji golongan ayeuna ngapirkeun ka sahabat teh dudu moal bade moal Bu berarti orang nantinya anu kudu ditaat dan turut ternyata atosna Nabi sahabat Nabi kadena ahli waris nyata duriyahna eta teh kedah ditaat urang dimuliakeun kedah dihormat anu samistina sesuai dengan kemampuan masih kade eta kedah itu tah mudah-mudahan orang sadaya utolabul ilmi anu ayeuna jadi sabab ya nyata disalamatkeun tina seuneung neraka tur urang sadaya ilbetkeun nyata jalmi-jalmi anu meunang kabagjaan dunyana sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin ya waktu sebatas jam 10 rupina sakitu bae nu kapiatur anu mudah-mudahan anu parantos diugeun aya manfaat sareng faedah khusus dong syukuring anu ngadulungan umum kasadayana mudah-mudahan orang sadaya kalawan aya dina ridho rahmat jeung pitulung Gusti Allah kalawan urang disalametkeun dunya sareng akhirat dibanggakeun dunya sareng akhirat ngalantungan taat ka Allah taat ka Rasul jeung taat ka sahabat Rasul kabehna ka para alim ulama urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin kan urang anu akal taala mudah-mudahan urang sadaya ditadabur iman Islam jeung akidah ahlus sunnah wal jamaah amin ya Allah ya rabbal alamin rupina sakitu bae kabatur khud masabba wa tamadar billahi fi sabil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.